jangan lupa subscribe, like, comment, and share. oi. Kunaon keur jomblo lain dan sedih aing ge jomblo baturan sia. Sasia Aing teh baturan sia meureun. Sok nulungan ti leuletik. Manya sia mau pohokeun, sia keur susah ku aing tulungan. Sia keur bunga sia poya-poya jeung awewe. Aing jadi reungit sia. Nyeri hati teh geus kitu. mat nulungan aing iraha sih nulungan aing bos. Iraha coba sok ngomong ke aing iraha. Kok dipohokeun aing nulungan sia. Ti leuletik, ti SD, ti SMP aing mah nulungan sia. Tara pernah poho aing ka sia teh. Hah? Coba tuh sia teh mikir atuh ti leuletik teh tong pohokeun aing. Aing teh dulur sia meureun, sahabat sia ti leuletik. Hah? Sia teh tong pohokeun aing menyit. Banget sih baturan sih di SD aing euy. Iraha coba baturan sih di SD aing. Gua lagi pipis tadi di sini. Tiba-tiba ditepak loh. Sigana iya HP aing hilang di Panjalu gara-gara sia ya. Yakin aing mah. Polisi gak lu? Sia tong fitnah tanpa bukti sia. Nu aya sia dosa asup neraka daek sia. Hah? Letana di kumaha nya? Pake dikeureut ku pesos ya. Nah, aya buktina aing boga videona sia tong fitnah. Fitnah teh leuwih kejam ti pembunuhan. Nah, sia ngarti sia. Bodoh amat sia aing mah. Sia boga dokumentasi arek nanaonan pokona mah aing kudu Polsek Bogor Tengah yuk. Kiru jeung urang. Polsek Bogor Tengah. Bro. Maksud sia naon monyet ka dieu mun rek gelut. Mun rek gelut ka dieu.